Tadi ke. Ha! Tah. Jing, semua bau tebal. Be, entah bermoda. Bangsat sia. Bangsat si Wes ngeunah yang ditinggalkan di dia ngeunahnya nama daang jeung padang jeung cimol aing digawe antah nungguan di dia ini nyungsep aing ngudag-ngudag dileukeun sia ku aing mun kapangge dibubuskeun ku aing dikayak-kayak bodoh aing bae ngeunah jeung awewe duaan ngakan cimol segala bangsat doang dasar ontol lohod teh budak. Capek. Hanya panas, aus euy. Jemprit awet kemana hidupnya? Duh, kemana ya? Duh, aing nganjak sahege menge eungap capek geuk lah. Nuhun budak. Nah, aing geus majempling. Pun baturan deui. Ya aing teh nganjak. Ya aus deui, panas. Tapi leuwih panas jeleuman aing. Lempang jeung laki lain. Udah lah, laki na leuwih nyerepi aing. Tapi heunya Nanya segala. Gaya baju ngalayang. Mana tinggal tengari bolong kayak baju ngalayang ya? Sabarkeun urang nya. Dah hidang, keur naon sih di dinya? tahun sia. Soranganan bae saya di dieu. Batur bae ge di sawah rame ngubahkeun manuk. Ih, pan sia konyol ka aing. Main bebegik sawah. Atau emang iya sih bebegik sawah? Jangan naon sih tangari bolong di dieu. Yang pakai baju putih cek aing ngahaun ngala di dinya cicing we eta ngagantung baju putih. Ih, pan sia konyol amat kebacot. Atuh tumbena make baju putih. Geus hideung. Supaya kajeung. Bakal ajeng bajuna justru di jauh wae tadi. Ih, sial amat. Geus sia cicing wes sirang bae maca ieu tuh. Yang minum. Hooh. Pan cai loba di harapan sia. Mana coba? Tuh, ngalayak. Emang aing mesti jek pam. Sebetul lo banget cai. Supaya saya lintu wes karunya yang mawakna geus kerempeng keselayangan hidung baju putih nyicinan jelema bae tangari bolong ge. Ih, bacak sia pedas amat. Pedas mah cabe wes dimakan mulut. Pas cabe suut sia pedas. Tadi ge hayangnya saya kos cabe tadi Naon? tadi ge ha tah Jing, semua teh bau teh budak. sikat gigi aing mah sia tah kudu sikat awak-awak tah supaya licin glowing gitu. Pas menyinggung ka aing. Padahal bener sih geus bertinggalkeun mantan ngalamun bae deui karunya aing mah mere solusi. Masalah buat sia. Aing mah lain masalah henteu karunya segala bae tu ayeuna mantan sia aing nyeuleu lempang duaan Teuing lah ge jomet ieu geus aing. tapi teh sia emang saya nyadar Heuh. Geus selalu ngomong. Ayeuna mah sia beuli ya. sia yang ini mah itu cai loba wes sedot itu ke sia Aing segot pake ngahaun. sedot pakai naon tuh awi hideung Geus selalu ngomong beuli ya. Aduh. Duit ke mana goblok? Tolol sia. Aja sama duit teh kulit sarua teh kajel. Duit sia bae pake. Aing teh boga duit. Embung gua di kajeleng geus hayu jeung aing ka warung. Taplek duit. Bang Mait. Bang Mait. Bang. Kemana? Mait. Dari kemarin kedengarannya mait mulu. Atuh lagian, ngaranna si Mahit, jadi deket ka Mait. Mau kemana emang? Lagi jalan-jalan aja. Oh, Kamu mau kemana? lagi nyantai biasa lah. Gak gloyok deh.
Mana? Kemana bawa ke warung meren? Udah yuk bareng yuk. Yuk. Nah, ini dia sih ya, wes. Goblok sih kamari. Wah, ini teangan-teangan ditutungguan ini kesel. Kita mengenah-ngenah. Maksud saya naon? Kamari babatuk sia. Panjang mogok. Mogok. Sia cek saha. Siang ngeunah-ngeunah, tah meuli nasi padang koeng kalah dalahar di ditu jeung si Ida segala aing mah nungguan kesal mending ngubrus-ngubrus. Sia nanaonan sia? Hah? Oleh dek si kaing. Pilihan numpuk. Sia ngobobodo aing. Sia cek saha? Tah, nyana tah ngomong tah. Sia ngomong naon ke nyana? Itu ngomongna naon? Cek askeun si Panjul tah. Teu Bong aing mah. Teu ngomong naon tah, si nyana bebeja ka aing. Mas Boy mah kitu cuk sama. Mas boy lah. Naon ba gara-gara kamu. Askeun. Iya bener, Bo. Ente gitu. Orang nanti Ning gelut si Jaing, hayu gede yuk. Ngomong kaon sama si Panjul. hah? Ente ngomong naon wes bener. Paisinya ada si Panjul, gede. Mas Boy ka dieu tulungan tuh. Naon sia tulungan. Ya ada gara-gara sia. Nges orangnya nyeri awak kamari ngubrus kena motor. Masa aing kiri tulungan gitu sama tadi. Sia ngomong naon tah kamari emang. Sia mengadu ka aing lain. Tulungan. Ayo sia gelut teuing. Ieu deui saruana ieu. Sia Beli nasi padang kebal bae. panjang mogok. PA. Mogok ngeunah-ngeunah jeung si Ida. Nunggu yang Hen. Bangsat bang udah. Kebong. Dasar lekong lu. Beurang sak wae. Ya, gedangana aus lah udang. Ih, jalan tuh ke sia tuh. Saha? Jalan tuh ke sia ka tukang. Si Ira si Mahit. Mun kunaon si Mait. Cek si Bogo. Bogo geger ieu lain mah teu lah. Ulah sok gitu, jadi jelema mah munafik. Mun kunaon geus kajeun teuing. Yul, lu ngapain tadi? Tumpuk-tumpuk gitu. Nih ngejar-ngejar dia nih. Emangnya kenapa? Emang naon sih meniki kituan segala? Gak geng ge. Ayo ngajelasin yo. Entah si tanya kasih Ira ge. Yo mogok. Kejadi mau padang. Teu bisa bae. Anu kira Gak jelaskeun. kemari. Oh. Mogok, kebiasaan motornya bensinan. Kita modal hirupna. Terus Nyakutan emang naon bisa ribut dia bisa Aku cek ribut. si Ait nasi padang duaan bae. Ah, biasaan teh nyawa judul. Kai kabehan. Be, kita bermodal. Bangsat sia. Ay, teteh yang minum. Minum. Diselain. Woi, mau kemana lu? Betul ini kampung bodak. Anak-anak juga larinya ke sono. Oh ya salahan. Action. Nah, aing geus mah jempling. Mun baturan deui. Mami sekali bawa. Action. Nana Action. Geus mah jempling. Geus nganjak, aus deui. Tapi lu lebih pahit. tambah panas. Action. Ih, sial amat dah. Action. Hang minum sia. Oh. Action. Chan. Action. Yul, lu ngapain tadi? Tumpuk-tumpuk gitu. Nih ngejar-ngejar dia nih. Emangnya kenapa? Emangnya naon sih? Action. Be, kita bermodal.
Oke. Action. Si Panji. Panjula kebal teuing. Bola